Kamari ieu mah di ieu ningali kupis ucing teh euy. Hese nya tak keur ti ubareun teh euy nang kupis ucing kamari mah heuh di dieu ya. Nah, aing mah kamari mah jelas di dieu ya kumis ucing teh ya. Hese keur ubar mah yakin euy di teangan mah. Itu si kakek keur naon teh? Kenapa peraka-perakan gitu? Kenapa peraka-perakan? Nengan ke ubaran, nengan kumis ucing ke ubar. Naon? Kumis ucing, aya we di mana? Kumis ucing ke ubar. Hahaha, bahari nu ge cuma kakek mah di dekat imah urang aya di ditu kumis ucing mah. Wah, heuh. Coba pangalakeun. Hah? Pangalakeun aya we. Banyak kudu balik deui urang balik heula. Ubareun. Heuh. Kumis ucing? Kumis ucing? Heeh, pandangan atuh abah aya we. Saurang sorak balik heulanya. Nu bener itu kumis ucing. Kumis ucing. Ubareun. Balik heula urang. Alhamdulillah, euy aduh di mana we ai milik banyak si abah aya geuning ke ubareun. Ya Allah, syukur si ubareun bener-bener. Aya si abah mah aya kulilah-lilah teh ceuk manehana aya can geus hampir sajam leuwih. Ampun aing mah mencan lo. Ampun moal nipu mah kitu. Tuh geuning karak ngorayoh jelema teh. Ya, kumis ya. Ucing teh. Nah, ente abah teh make naon sagala sama ini kan ucing. Kumis ucing, keur ubaran kumis ucing. Aduh, nah ari maneh tadi pangnyuket. Kumis ucing. Aduh, tahu pan ieu teh ucingnya. Ka ieu kumisna. Yakin boloho abah mah banget. Boloho kumaha eta teh kakek? Lain nu kitu makna mah ke kumis ucing nu kitu patut sagala teh. Astagfirullahaladzim, setengah ganti-ganti. Pati tapang dengan kan, aing jauh-jauh ka imah coba teh bakul kucing ya teh. Kan cek urang oge abah, cek urang oge keur pi ubareun kumis ucing keur godogeun. Heuh pan ieu ge kumis ucing, tah kumis ucing ya tah. Baloho banget. Ya ucingna, ya kumisna. Ngarti henteu mah. Teu ngarti eta mah eta nu bodoh. Aduh, geus babari teh narimakeun aing jauh-jauh ti ditu coba ada naonan teh kakek. Pageliaran ke aing kurang kumaha ka sia. Mata teh diperhatikeun lamun batur ka ngawangkong teh urang teh guruna kurang teh nangan teh kumis ucing, lain ucing, eta mah ucing. Hai, ucing. Tadi kumisna. Teuing teu ngarti jeung abah mah. Beda teh bade ka itulah. Karena hanu gitu patut. Astagfirullahaladzim, boro mah aing jauh-jauh ti ditu coba kadatangkan dia. Urang mah keur godogan piraku deui ucing digodog. Godog ge kumis ucingna atuh ku sia ieu da sarua kene kumis ucing. Boro mah aing jauh-jauh coba. Di ditu ka dia. Aduh, aing teh ditarimakeun pisan ku si kakek kunaon teh kakek. Yo. Boro hayang narimakeun kita ngagodog nu kitu sareng rek modaran urang nu kitu patut ucing digodog. Pat sia titahna pangubaran sia. Hah, tiap pangakeun ubar. Jangan kumis ucing jangan godog, nanya ucing digodog, cing mikir atuh. Teu balik teh. Ieu kumisna tah. Godog ya ku sia kumisna dasar wa kene di tampang nangan kumis ucing. Geus bade ka itu najis lah kitu kan. Astagfirullahaladzim. Boro mah aing jauh-jauh sate kakek di tampang nangan kumis ucing ku sia. Aduh, ampun si kakek mah. Kaliarkan sia ka aing. Hah, paneh kurang ku dibantok deui ieu dibawa bantok deui ku aing. Aduh, ampun aing tadi ditarimakeun ku si kakek lah. Mikir aing tina ngala teh kumis ucing teh jang godogan mak nya deui eta ucing kudu digodog ku urang dasar boloho abah mah banget pisan nu kitu patut pi ubareun cenah teu balik teh sarejak modaran urang nu kitu patut mah ucing mah sadegan kudu disayang goblok tinggal mun modar oge kudu dibungkus ku boe teh kata-kata teu ngartieun teh mah urang pi ubareun bah pi ubareun cereg teh urang kumaha sate kakek jauh-jauh aing teh ditu cuma teu ka dieu arek nu ke sia mah teh dintariwakeun ka aing teh sia teh ieu teh pieu ubareun sia sia teh bener-beneran pan ieu ucingna ieu kumisna aing teh aing teh salah henteu sia teh nah sia teh aing teh ditariwakeun pisan jauh-jauh aing Allahu Akbar aing kudu bantok